Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana dinten ieu barudak? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan kalimah panyeluk. Kita akan belajar mengenai kalimat panyeluk. Naon eta kalimah panyeluk? Kalimah panyeluk nyaeta kalimah pikeun ngedalkeun rasa nu leuwih ti sasari upamana wae rasa reuas, bungah, geuleuh, nyeri jeung sajabana. Kalimat panyeluk adalah kalimat untuk mengungkapkan rasa yang lebih dari yang dirasa, seperti rasa kaget, senang, jijik, sakit, dan yang lainnya. Kalimahna dipungkas ku tanda panyeluk. Kalimatnya diakhiri oleh tanda seru. Contoh kecap panyeluk. Contoh kata panyeluk. Horse, tah geuning, hore, ambuing, horeng, i, aduh, alah yeuh, ye, ih. Contoh kalimat panyeluk. Contoh kalimat panyelukna. Horseh, kelas urang jadi juara. Hore, kelas kita jadi juara. Tah geuning, ieu duit nu leungit teh. Tuh kan atau nah, ini uang yang hilang. Hore, minggu hareup sekolah bakal pere. Hore, minggu depan sekolah akan libur. Ambuing, anak gajah teh meuni sagede kitu. Wah, anak gajah sampai sebesar itu. Horeng, manehna sok ngalaan jambu teh. Oh, ternyata dia yang suka mengambil jambu. Ih, eta hileud jengkal ngarayap kana bitis. Ih, itu ulat bulu jengkal merayap ke betis. Aduh, naha mani rieuh-rieuh teuing. Aduh, kenapa sampai pusing begini? Alah yeung, nyeri huntu meni nyanyautan kieu. Ya ampun, sakit gigi sampai nyut-nyutan begini. Yeh, ari maneh meuni teu bisa dipapatahan atuh. Yah, kamu sampai tidak bisa dinasihati. Ih, budak teh meuni pika sebeleun pisan geuning. Ih, anak ini sangat menyebalkan sekali. Nah, barudak tadi mangrupikeun kecap panyeluk sareng kalimah panyeluk. Ayeuna pancena nyaeta galantangkeun 10 contoh kalimah panyeluk nu aya dina contoh di luhur. Jieun rekamanna atawa voice note kirim di classroom. Jadi kalian tugasnya adalah membacakan kalimat panyeluk yang tadi sudah dicontohkan dalam bentuk rekaman dan kirim hasil rekaman kalian
dalam bentuk voice note tersebut di Classroom. Sumangut barudak. Hatur nuhun. Sakieu heula patepang urang dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.